Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Sim kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jarasena sepedang tanpa wujud anu boga karep hayang ngabinasakeun anu jadi lawan. Harita nangtukeun sikepna pikeun ngagunakeun jurus panutup pedang tanpa wujud. Si Jari Sakti rada kagetan oge ngadenge Jarasena bakal ngagunakeun jurus panutup. Mun henteu ngimbangan lawan sarua ngagunakeun jurus panutup, bisa dipastikan bakal kadeseh ku Jarasena. Tapi mun kudu ngagunakeun jurus panutup, tangtu Jarasena anu bakal kadeseh sabab kekuatan tenaga lapisan lawan moal mampu ngimbangan kekuatan tenaga lapisan anu geus leuwih ngaronjat hasil latihan waktu keur aya di guha sumur Legok Panamping. Kitu jalan pemikiran si Jari Sakti dina waktu harita. Ningali si Jari Sakti siga anu keur bimbang, Jarasena nyarita bari seuri. Ilaing pasina oge bingung Jari Sakti. Sabab ilaing can tapi kana tahapan jurus panutup pedang tanpa wujud. Sahebatna latihan sorangan, wah moal bisa lebih hebat si Jarasena anu dilatih langsung ku anu jadi guru. Ilaing montong kadohong Jari Sakti. Sakedeung ge jurus panutup pedang tanpa wujud bakal namatkeun riwayat hirup si laing sa Jari Sakti. Kuring sabenerna teu boga tekad rek binasakaan di ka Jarasena. Tapi dina kayan anu saperti kieu kuring memang kudu ngabela diri. Kapaksa kuring ge kudu ngagunakeun jurus panutup pedang tanpa wujud. Urang buktikeun mampu henteuna ilaing ngagunakeun jurus panutup bisa Jari Sakti. Jarasena ngangkat curug katuhuna sajajar jeung sirah. Anu saterusna muterkeun curug katuhuna anu ngageleter. Gulungan angin anu kaluar tina curug katuhu Jarasena ngaluarkeun sora anu ngahiung. Lambus kana kekendangan ceuli pikeun jalma anu ngadengena. Tada sia Jari Sakti. Jurus panutup pedang tanpa wujud. Hiya! Si Jari Sakti ge harita rikat ngalakukeun gerakan anu sarua ngagunakeun jurus panutup pedang tanpa wujud. Wush, ngung, hung, hung. Dua getaran kekuatan sora anu ngahiung beuki dila beuki tarik kadengena. Si Banteng Wulung jeung Kei Bajurawa kitu dimanggali. Pada mengpekan dua celina masing-masing kedua dampa leungeunna. Sabab sora anu ngahiung teh bangun anu mampu notoskeun kekendangan ciri jalma anu ngadengena sabab Jarasena kitu di si Jari Sakti pada ngagunakeun kekuatan tenaga lapisan sapenuhna. Hush, ngung, dua kekuatan sora anu ngahiung teh bangun anu pilih genti silih lindi. Kejadian saterusna mangrupa kenyataan anu di luar dugaan Jarasena. Manehna memang teu nyangka mun kekuatan tenaga lapisan si Jari Sakti geus leuwih ngaronjat. Ngajadikeun getaran kekuatan gulungan angin anu ngahiung tina curug katuhuna si Jari Sakti ngalindih getaran kekuatan gulungan angin anu kaluar tina curug katuhuna Jarasena. Ngajadikeun Jarasena harita ngacarijeg menurut ka tukang. Wush, ngung, carijeg. Jarasena ngacarijeg kadorong menurut ka tukang. Jarasena ngaranjuk kaget. Tina kakaget jadi mulkeun muncakna amarah.
Jarasena jadi nekat hari tabay dina kayaan tetap menggunakan jurus panutupna cirimna ngacorelat huncat bari ngagero semu anu handaruan. Urang ajar modar sajai sakti. Heat! Corelat cilung. Jarasena dina kayaan badan ngalayang teu napak kana lemah ngagunakeun jurus panutupna ngarah kana anggota badan lawan. Si Jari Sakti ngimbangan panarajang lawan. Cirimna ngacorelat jurus panutupna dipake ngabendung panarajang lawan. Dua geteran kekuatan anu ngalung sora anu ngahiung bantrok di jomantara. Kadenge sora anu ngapelentrang tarikna keran mata katorekan anu ngadengena. Wush ngung heluk ngung trang. Kekuatan tenaga lapisan si Jari Sakti ngalindih kekuatan tenaga lapisan lawan anu marengan kana jurus panutup pedang tanpa wujud. Kejadian saterusna mangrupa kaayaan anu di luar dugaan Jarasena. Kekuatan tenaga lapisan sapinuhna si Jari Sakti anu marengan kana jurus panutup nu digunakeunana ngajadikeun aya angin sameran panarajang pedang tanpa wujud nu nembus gulungan angin geter kekuatan jurus panutup Jarasena. Eta angin sameran pedang tanpa wujud teh geus teu bisa disingkahan di ku Jarasena. Nembus kana dada bulah kencana. Wush ngung siut blah. Jarasena ngageronahan ka nyeri. Badan anu keur ngalayang jadi ngacengkang oleh angka tukang anu saterusna ngagedebut rubuh maring lemah. Cengkang koleang gedebut. Jarasena ngabebengkang maring lemah bari humaragung nahan ka nyeri. Dada belah kencana katembus ku angin sameran pedang tanpa wujud. Tembus kana jajantungna. Si Jari Sakti geus napak deui dina lemah. Sedengkeun manggali molohok bengong matak simeteun. Meunang sajong-jongan mah bangun anu kasima teu bisa nyarita. Jarasena humaragung nahan ka nyeri tina bibirna ngaluarkeun tretih anu hareut keneh. Aing kunaon jadi kieu ya teh. Aduh. Jarasena humaragung nahan ka nyeri. Bari tepuguh naon anu diomongkeunana. Kecilong dedeg. Manggali harita lompat mulu nyampeurkeun ka lebah Jarasena anu ngabebengkang maring lemah. Tina lebah dada belah kencana ngaluarkeun getih anu maseuhan kana bajuna. Manggali deku di gigireun Jarasena bari samarampa. Bingungeun sigana mah kudu kumaha nulungan kayan Jarasena anu saperti kitu. Kumaha menjadikan bagaimana atuh ieu teh Densena. Aduh. Bisa-bisanya Densena menjadikan dirubuhkeun lawan. Tahan sing kuat Den. Tahan Den sing kiat Den. Ini manggali Den. Bagaimana kumaha mengubarannya itu Den. Jarasena burial buncrik nahan ka nyeri. Dina kayaan bayi nahan ka nyeri anu saperti kitu. Jarasena bet jadi kabayang di kayaan Kibirawa jeung Ambarawa. Anu geus meresu pata ka jerina dina sesa kakuatan jeung napas palungtungan. Nyeri pisan manggali. Ieu jajantung kuring katembus ku angin sameran. Jurus pedang tanpa wujud manggali. Mang, tulungan Mang. Kuring mungpaeh Mang. Bejakeun ka Mang Opey. Bejakeun ka Mang Nano jeung Mang Oding oge Mang Randy Blake. Oke Mang Mudi. Den. Aduh tapi ngubarannya harus kumaha ye. Manggali menjadikan bingung dan sama rampak Den. Gempel sekali ini mah Den. Kenapa bisa menjadikan seperti ini atuh Aden teh? Bisa direbuhkan sama lawan. Aden teh dijadokeun sama si Emang. Tapi kenapa jadi begini Den? Tulungan manggali. Mung pae aing hayang keneh hirup Mang. Mung pae
Kibirawa yang si Ambarawa katingali yang sarikeun Mang dina kayaan terkitu manggali jadi ngarenjang kaget sabab di tukangeunana ngadengi sorasi jari sakti anu nyarita ditujukeun ka manggali. Kayaan Jarasena siga nama geus mah bisa ditulungan deui Mang. Kuring tengah jarek binasa. Anu jelas Jarasena geus dihukum kulakuda diganjar ku lampahna. Mun nepikeun ka hanteuna gancang layeuna bawa ka Banjar Wulung. Sarta bejakeun ka Kibiut Ireng. Ngeunaan kajadian anu tadi lumangsung. Kuring teu bisa lila di dieu sabab rek leuwihkeun di lampah mah. Jorelat culung. Si Jari Sakti jeung ngajorelat buru kalebah tempat cicingna si Banteng Hulu jeung Ki Bajurawa. Saterusna si Jari Sakti ngajakan ini pikeun leuwihkeun lampahna. Urang geus teu kudu lila di dieu teh. Ki Bacul. Kayaan Jarasena geus lain urusan urang deui. Mun nepikeun ka hanteuna eta lain kasalahan akang. Tapi Jarasena dihukum ku amal perbuatan sorangan. Wah, ngenya bener ngi tukang jangri. Aranan jeung lemah ngawasi Jarang Sena mah memang henteu mantes lah. Mudu linglang-linglang aya di ngalam dunya oge. Terus serangan teh mah tegangan meuni kang ketegan nate lain kunang naon sinan Kang Jangri we ngalukang soran ngeleh janten. Ya bener sudah tiba julan. Ji. Nya heueuh. Memang kitu pisan kula ge Jang Anteng. Tapi dina akhirna masih den geuning nyata bisa ngukuran anu jadi lawan. Nya heueuh jadi tenang ena mah ka hatena oge ye. Jadi ngurang ngarek neruskeun lampahna ngayeuna teh Kang Jangri. Nya ilah mah teh. Ngeunaan Jarasena mah akeun wae kumaha si Manggali. Harus jelas akang tadi geus nyarita mun teh mah Jarasena nepikeun ka hanteuna. Bawa layuna ka Banjar Wulung. Tembongkeun ka Kibiut Ireng. Hayu urang luruskeun lampah we ayeuna mah. Si Jari Sakti geus teu hayang deui loba nyarita sigana teh. Harita ngajakan ini teruskan lampahna pikeun mulang ka dusun Panembong. Sedengkeun Manggali masih keneh ngungkulan Jarasena anu keur adu glajar humaragung nahan ka nyeri. Alah, ieu jantung beuki nyeri, Bang. Ampun, aing mung paeh Manggali. Hayang keneh hirup aing teh deuh. Tingali Manggali. Kibirawa jeung si Ambarawa nembungan deui. Yang serikeun deui ka aing, alah. Supata Kibirawa jeung si Ambarawa jadi kenyataan Manggali. Tulungan Manggali. Aing embung paeh. Tulungan Mang. Jarasena dina sesa-sesa tanaga jeung reng hapanana. Harita nyaritana jadi ka mana karep. Hatena barontak hayang ngalawan papasten anu pasti. Kami harap mun kudu ajaling pati. Sedengkeun Manggalingan saukur bisa nyarita bari bingung kudu kumaha ngubaran Jarasena anu bajuna geus baseuh ku getih. Iya mau menulungan kumaha atuh ieu teh Den Sena. Duh, Manggali kan lain tabib, lain dukun deui. Mana mungkin bisa ngubaran anu kayaannya seperti ini, Den. Duh, tahan heula Den cing kuat, Den. Den Sena cing kuat. Sama Manggali di pangku saja ya. Untuk meniangan yang bisa ngubaran Den Sena. Dari Emang mah tidak bisa apa-apa atuh Den. Bener, Mang mah tongkol ning mengubaran orang lain, mengubaran diri sendiri juga, Mang mah. Alah, belum bisa apa-apa, Den. Mung paeh, Mang. Alah, kekuat, Mang. Kuring mung waka paeh, Mang. Ceklek
Jarasena si pedang tanpa wujud ngalepaskeun napas anu palungtungan. Sapasang panonna pun celik kawas anu paeh panasaran. Manggali ngeluk tungkul ngahruk. Kajadian anu lumangsung bener-bener di luar dugaan. Satadina mah manggali boga pamikiran Jarasena bakal mampu hungkulan anu jadi lawan. Tapi dina kanyatanana tetela kalah kasih Jari Sakti anu aya dina kaunggulan. Manggali ngagereter dampalengeun katuhuna. Waktu dipake ngusap beungeutna Jarasena supaya panon Jarasena bisa peureum. Tapi tetap anger panon Jarasena masih kene tetap munceli. Bari merhatikeun kayan Jarasena harita manggali ngagereneng ngomong sorangan. Menjadikan kebenang di bejaan si Jarasena mah aing mah. Coba munit heula ka dusun Panemong. Itu ndak bedegong kamu teh. Kayaknya tidak akan ngaranapan kejadian seperti ini Jarasena. Inilah akibatnya tinggal guguk sama keomongan Manggali Surali teh. Yang jelas sekarang menjadikan nyapekeun ieu mah yeuh. Sabab ieu leon Jarasena teh memang kudu dibawa ku aing ka Banjarwulung. Kudu ditinggalikeun ka Kibiut Ireng. Cilaka ieu mah yeuh. Tidak menyangka dan tidak nyana nasibmu bakal seperti ini Jarasena. Tekuhan teu aing malah dipuh ieu mah nyapekeun pisan. Aing kudu buru-buru mawa layon si Jarasena ka Banjarwulung ieu teh yeuh. Teu bisa leila aya di dieu. Manggali harita terus mangku layon Jarasena. Berat-berat ge kapaksa layon Jarasena kudu dibawa ka Banjarwulung. Tunda anu kacarita caturkeun harita di tempat sejen. Di rohangan tengah anu sok biasa dipake paguneman, harita Rama Pamungkas jeung Ambu Mayang dariuk dina kursi panjang. Sedengkeun di hareupeunana diuk dina kursi anu misah si Jaling alias Kasinangling jeung Mang Sade. Harita si Jaling anu keur cumarita. Aing janten hayang nanyakeun ye ka Rama euy. Kunaon pun indung aing si Buwati acan keneh we aya baliknya. Kunaon Rama kalaka seuri geuningan Rama? Jariosna sanes kitu atuh Jaling. Kedah nama kieu abdi janten hoyong naroskeun ka Rama. Ulah nganggo euy, da sanes kasasama. Kunaon pun biang henteu acan wae muli. Tah kitu nyarios anu merenah mah Jaling. Tapi teu sawios apaan bari diajar tata bahasa teh nya. Punten we Rama da aing abdi teh acan begug ngomong anu merenah. Janten Rama ge ulah bosen we ngajakan ngobrol ka aing. Abdi eta sami sarua deui ambu ge sapertos anu hayang nyengseurekeun Jaling katinggalina teh ambu. Ambu sanes bade nyengseurekeun hideup kasep. Nganggo ambu diperhatikeun hideup sanaos masih rumaja. Nanging kaetang wanter margi meh sagarupi masalah ditaroskeun geuningan ka Mang Sade ngeunaan kayaan di dieu. Mun aing teh abdi teh memang sok panasaran nanyakeun ka Mang Sade teh ngeunaan rupa-rupa kembang nu aya di Patamanan Rama gitu. Tapi si Mang Sade mah arapal kabeh anjir teh kana kembang nu di taman nu rupa-rupa teh Rama euy. Teu kedah nganggo euy Jaling. Eta warna rupi-rupi kembang nu aya di taman teh kaeta henteu aya anu istimewa. Margi kembang anu kaetang benten ti kembang anu sanesna
Dina hartos kembang anu istimewa mah nyaita kembang pancawarna kasep. Si Jaling alias Jaka Sinangling kerung waktu Rama Pamungkas nyebutkan kembang pancawarna. Harita si Jaling bet asa kungsi ngadenge ngeunaan kembang pancawarna. Si Jaling neuteup ka Rama Pamungkas bae terus nyarita deui. Abdi asa kungsi ngadenge kungsi nguping ngaran kembang pancawarna teh Rama. Malah abdi mun teh salah mah asa kungsi ningali kana eta kembang teh. Tapi aing abdi poho deui ting di mana? Luka ting dina ngimpi ketang. Sanesina impian. Namun di alam nyata Jaling. Hidup pira aku hilap deui. Ka Jaka Sinangling anu kagungan eta kembang pancawarna. Sok taroskeun tah ka Mang Sade. Wargina apan aya nu kantos ilanongan ku Jaka Sinangling. Si Jaling kerung dibe ngadenge Rama Pamungkas nyebutkeun ngaran Jaka Sinangling teh. Bet asa kungsi ngadenge kana ngaran Jaka Sinangling. Abdi ge asa inget ieu teh. Tapi poho deui anjeun teh. Ulah nganggo anjir atuh nyariosna. Kirang sae Jaling. Mohon maksud aing teh. Abdi teh asa ingat kanu ngaran Jaka Sinangling teh. Bener kitu dul Mang Sade. Kungsi aya nu liburan ku Jaka Sinangling Mang. Mun kitu mah eta Jaka Sinangling tabib beunanya Mang Sadenya. Memang tabib. Nelahna oge apan Jaka Sinangling si kabib sakti. Memang leres wargi emang anu teu damang. Kantos dilandongan ku Jaka Sinangling gitu. Ku sakali ngalandongan oge teras damang. Numutkeun wartos Jaka Sinangling teh kaungan kembang pancawarna. Jaka Sinangling ungut-ungutan balik kerung siga anu keur nginget-inget ngeunaan ngaran Jaka Sinangling jeung kembang pancawarna. Rama Pamungkas netep ka si Jaling. Tetepan anu linduh iuh tenang tapi ngalung komara. Hidup teu kedah maksakeun nyemutan Jaka Sinangling sareng kembang pancawarna. Dan keoge bakal kabuka deui daya emutan hidup Jaling. Ke ari hidup kantos naroskeun ka tuang ibu muhun ka Ibu Dewi. Ngeunaan tuang Rama anu ngayuga hidup. Numawi ku aing teh ku abdi kungsi tanyakeun oge pun indung teh kitu Rama. Sanes pun indung pun biang gitunya. Tah heueuh pun biang maksud teh. Ditanyakeun nu janten bapa teh teu ngajawab. Pokna teh engkewe cenah dina waktuna oge ku ibu bakal dijelaskeun. Abdi jadi henteu ngarti kunaon jadi indung ngajawabna kawas kitu Rama. Janten bingung kaingna teh ka abdina oge. Ambu mayang milu mairan caitaan ditujukeun ka si Jaling. Hidup teu kedah bingung Jaling. Mana kitu oge tuang ibu kagungan tinimbang anak anu sanes. Atanapi henteu acan waktosna we ngariwayatkeun ngeunaan tuang Rama. Sapertosna mah sigana kitu amu. Kunaon Rama bet nanyakeun naroskeun maksud teh ngeunaan pun bapa. Nyata kunanaon. Rama mah naros we sanu terang tuang ibu kantos nyabit ngeunaan jelengan jalma anu lelah sirawing. Sirawing? Keke. Asa ku sing ngadenge abdi teh Rama euy. Poho kalaka make euy deui. Asa kantos ngadenge tapi poho deui Rama. Ya sawios ari hilap deui mah. Pangna ditaroskeun ku Rama ka hidup teh. Saha nu terang eta nu jelengan sirawing teh aya hubungan sareng diri hidup Jaling. Namun hidup kantos tepang sareng istri anu jelengan Saraswati mah nya Jaling. Saraswati keke. Sami sarua
abdi asa kungsi ngadenge karena eta ngaran teh Rama. Asa kungsi pangih deui, tapi di mana nya? Hila poho deui Rama. Rama Pamungkas mungguh sepuh anu kasipuh ku pangaweruh, anu kapatri ku pangarti. Harita bangun anu geus nyahueun kana kaayaan si Jaling anu keur aya dina pangaruh ilang ingetan. Cara anu dilakukeun ku Rama Pamungkas kawilang lantip. Mulihkeun ingetan si Jaling alias Jaka Sinangling teh ngahaja teu ngagunakeun kamampuan elmuna. Tapi ngagunakeun cara kumineng ngajakan ngobrol ka si Jaling, bari sakalian ngabebeunah sikep jeung caritan si Jaling, sangkan ngarti kana tata basa anu merenah. Urang tinggalkeun heula si Jaling alias Jaka Sinangling anu mindeng diajakan paguneman ku Rama Pamungkas. Caturkeun harita si Rawing jeung Aceng Jeprut anu keur lumampah rek ngajajabkeun Nyai Kingkin ka lamurna. Sangeusna beres ngajajabkeun Nyai Kingkin anu jadi kolotna. Puguh we Bungah jeung Bagja anu lain dikieuna indung jeung bapana Nyai Kingkin. Sabab anu jadi anak datang dijajabkeun ku si Rawing dina kaayaan salamet. Geus beres ngajajabkeun Nyai Kingkin mah harita si Rawing jeung Aceng Jeprut neruskeun dilampahna rek mulang ka dusun Panembong. Geus kitu we diparangkeunana harita si Rawing jeung Aceng Jeprut anu keur lumampah bet Pasaranog jeung Manggali anu lempang bari mangku layon Jarasena si pedang tanpa wujud. Si Rawing puguh apaleun keneh ka Manggali waktu keur lekasan tarung tandingan ngayunan si Keling di puncak Pasir Palagan tea. Malah ti Manggali menang keterangan ngeunaan riwayatna si Keling anu akhirna si Rawing jadi nyaho si Keling teh tetela anu jadi anakna. Manggali bisa ngaleureukkeun heula kacape ngagolerkeun layon Jarasena di hanapeun tatangkalan. Sedengkeun si Rawing jeung Aceng Jeprut rada karegeteun oge sabab Jarasena dina kaayaan geus jadi layon. Hawanan jadi kaget oge ieu Mang. Nah kumaha aya kejadian naon pang eta Jarasena nepikeun ka bajuna basa ku getih. Bari geus jadi layon teh geuningan. Manggali bari dina kaayaan ngarasakeun kacape. Harita ngarasa kabeneran oge sabab bisa panggih jeung si Rawing. Nganung harti aya kasempatan pikeun nepikeun parentahna Ki Biut Ireng ngeunaan waktu jeung tempat keur lumangsungna tarung tandingan. Manggali dina cumaritana mineng tungkuh jeung baluar balieur. Ya menjadikan aya kejadian anu di luar dugaan anu tumiba ka Jarasena ieu teh Rawing. Emang oge sungguh tidak menduga bakal kieu kejadiannya. Padahal ya Jarasena sepedang tanpa wujud teh jago kepercayaannya Ki Biut Ireng. Ya kuring ge puguh geus apal ngeunaan eta Mamang. Apanan jeung Jarasena mah kuring oge kungsi ngalaman ijeun jajakeun. Nah ya kejadian anu di luar dugaan kumaha ge Mang? Jika sok jelaseun ka kuring. Ya jadi begini kejadian nama Mang Rawing. Mang garupa duh nah ieu mah ye. Ku Manggali saterusna dicaritakeun sagarupana. Ti mimiti miang ninggalkeun Banjarwulu ngemban pancen pikeun nepungan si Rawing di dusun Panembong. Ngabejaan ngeunaan waktu jeung tempat lumangsungna tarung tandingan antara Ki Biut Ireng lawan si Rawing. Saterusna dina tali peuting panggih jeung Dewi Ranggini. Anu akhirna Jarasena lain ka dusun Panembong heula tapi kalakah rek balitungan jeung si Jari Sakti. Kejadian saterusna nyata tarung antara Jarasena jeung si Jari Sakti anu sarua pada ngagunakeun ilmu silat jurus pedang tanpa wujud. Pungkasan tarung Jarasena anu rubuh terus ajaling pati. Sanggeusna ngarasa cukup mereka teranganana harita Manggali mungkas guaran caitanana. Ya, jadi begitu ngeunaan jujutan nama Manggali sekarang memangku layon Jarasena teh Rawing menjadikan da kebetulan oge
sabab mang bisa mendugikan ngenaan keputusan ti kibut ireng teh gitu rawing. Apanan katerima ku kuring oge ngenaan keputusan ti kibut ireng teh mang. Sok sanajan dina atletik mah apanan rada kurang panuju ulun teh. Kudu nyurang ditarung di puncak pasir Palagan. Tuhan teh ieu mah yeuh aya we yeuh. Sabab dia ke tempat apaan kuring-kuring nyaksian sekali anu jadi anak 30 kana jero jurang. Terus kumang dijelaskeun ka kuring ngeunaan si keling. Ya kumaha lagi atuh rawing. Mang memang ada di pihaknya Kibiut Ireng menjadikan ngabaktikeun diri we. Nyada sakalian titip diri we mangge teu bisa ilah di dieu ieu teh. Sabab mang teh rek nuliskeun di lampah ka Banjar Wulung rawing. Manggali bangun anu mung ka papanjangan ngobrol jeung si rawing sieuna teh. Harita mangku di layun Jalasena saterusna ini tinggalkeun eta patempatan. Aceng jeprut ngaleret ka si rawing betus nyarita. Justang mun teu ningali Kang Rawing malah eta nu ngaran si Manggali teh bakal ditina ku Aceng mah justang teh. Nyada kalaku mah oge maehna teh ti pihak musuh bener teu. Sumpah Aceng aslina teh justang. Geus rek ngagajel we Aceng ngahajar eta jelema Kang beneran. Aceng mah aslina Kang. Nya teu kudu make jeung hayang ngahajar sagarupa Aceng. Hapanan urang oge kudu ngarti jalma saperti Manggali mah ngan saukur nitipkeun diri. Jeung ngabakti ka Kibiut Ireng. Hapanan nu jadi pamikiran akang maka tinggal sabaraha poe deui urang kudu ka puncak pasir Palagan teh Jeng. Akang teh kudu izin jajaten ngayunan Kibiut Ireng. Ya terserang lah Aceng mah mendukung penuh Kang Rawing. Kang Rawing untuk taruh ngalawanan Kibiut Ireng. Memang geus waktuna sigana makang lah bener teh Kang. Pokona mah Aceng percayalah Kang Rawing bakal mampu lah ngungkulan ajen pangartila Kibiut Ireng. Bener asina Kang. Optimis lah Aceng mah terserang. Ya centang tu akang anu unggul Jeng. Sabab nepikeun ka ayeuna akang ge masih kene tacan meunang gamaran ieu teh. Kumaha carana ngimbangan kekuatan ilmu mora braja anu bakal digunakeun ku Kibiut Ireng gitu Jeng. Apanan bisa wae akang nu bakal kasoran eleh jajaten. Mun tepikeun ka akang anu kasoran apan akang kudu papisah. Papisah sairana jeung kulawarga. Ulah nyata gitu Kang Rawing justru Aceng tidak panuju ah. Mun Kang Rawing boga pamikiran eleh jajaten kulawan bener teu. Sumpah Aceng tong ngomong gitu Kang. Kamah di wakosna seep Kang.